lamun nyaritakeun eta karomah Syekh Khalil aya hiji jelema patani ye melak dangdeur kabeneran dipalingan bae ku masyarakat aya opatan nu melak dangdeur dipalingan bae nu dua dangdeur nu dua cabe dipalingan bae bingungnya nak dah datang bae nya ka Ki Khalil kabeneran Ki Khalil teh keur magahan jurumiyah pas koma Zaidun pas balbadinya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya petani Pak Kiai. Ada apa? Aduh, saya ini nanam singkong tapi dicolok. Udah biarin aja buat di akhirat. Iya buat di akhirat banget, tapi di sini kan penting. Jadi bagaimana? Tolong supaya itu yang malingnya ketahuan. Udah, baca aja koma Zaidun. Sekian teh. Kesana ke kebun baca wiridannya koma Zaidun pas gajina pas koma Zaidun dibaca eta ku petani koma Zaidun datang ka ditu maling lah keur nangtung bae da pas koma Zaidun ngadeg sapaki Zaid Masya Allah eta si para teh Khalil teh karomah datang ka dinya ya Allah ya Rabbi geus teu katotor ku urang sakecap nyata jasa Masya Allah ngan barang datang ka ditu teu daekeun diuk teu bisa didiukeun ya ieu kos tihang listrik we teu bisa. Watuh sa daerah eta mah sa desanya hosa kecamatan nongton kabeh lantaran pamalingan nangtung bae ku wiridan koma Zaidun. Coba isukan urang ngawiridan teh koma Zaidun. Ayangnya ho coba. Asana lain maling nu nangtung nu dihandap nangtung bae. Deres tage ieu aya keneh kadinya. Lantaran tidak diuk isuk datang ke sore bebe jadi kaki Khalil pas Ki Khalil keur magahan jurumiyah deh kok ada Zaidun ku kabeneran deui eta datang adinya oh kalau geus bebe teh kesulitan teu daek diuk udah aja baca kok ada Zaidun datang ka ditiupkeun kok ada Zaidun ngarepeuy diuk dodok sapaki Zaid eta sakecap nyata Masya Allah karomah teh bisa kos kitu teh ya Allah ya Rabbi